aya abdi mah anu bodoh sok nanyakeun gitu dah. Nanyakeun naon pot? Naon anu direbutkeun para sea gitu. Naon dipepesnakeun. Naon anu jadi udagan maranehna. Matak naon atuh lamun araraman. Damai we mun urang mah nya. Tah ieu agama na teh jigana dengan ukurina teori unggul teh eta. Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun. Saling salametkeun antar urang sareng urang. Iya. Padahal Hasilna tina agama teh. Alus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. nya Cenah eta beda paham sotak saeutik wajar da di dunya. wajar dunia mah Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. nya beda lembur Ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang. Teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan. Kitu ceuk abdi oge. Atuh tong bujang hingga sadunya ulah. Di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan. Anu ieu pahamna kieu, anu itu kitu barisa agama. Teh silih baeudan, teh kaituna teh beda paham teh. silih delekan gitu. Papangi silih balengan, silih omongkeun. Padahal teu kudu kitu aya jelema mah. Hari nya mah agama dina hatena ayaan. Atuh datang boro pamadegan aya soal beda mengaran. Kumaha pot? Tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh. Da lieur geus sok. Aya nu nanya teh ka mana Din? Hor itu Udin. DKI nya ka Udin, sabab Udin hajat, nyunatan Udin anakna. Dapet wayang dalam Nangap wayang dalangna Udin. Tukang suuk teh Udin ngaran teh. si Nena oge Udin nih. Si Nena CSI tuh. Padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung, supaya saling bejaan. Kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk. Coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk. Lamun daek para sea Anu saling wasiatan nya. ta eta pikiran jernih teh. Keur bener mah bener we sia. Da pangihna mah kurang kampung padusunan mode cepot. Paingan sekolot baheula. Yen bisa na negara bakawaruya teh lamun dipingpin ku budak angon. Eta Lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang. Imahna di hatepan ku haneulem, di tihangan ku hanyuang. Tihangna batu satangtung. Ai ulina sok di bibirit leuwi. Ah jero pisan sih. Si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung. Mohon sanes bau kelek sing bau lisung. Tong ka mana karep atuh. Nya payunan saha ieu teh. Aduh meh di berjalan ieu. Tak kitu pot. Sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen. Apal aka heterogen naon? Geus loba-loba pendudukna, loba bangsana pendudukna. Campur aduk pendudukna teh. Nya beda-beda suku, beda-beda agama, beda adat. Milih kana kaayaan dunya we, kaayaan dunya ayeuna harengheng kudu dengean, pajejet kudu deuleuan. Seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis. Tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh karena praktek mah jauh tina gawe. nya seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat rek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh Ya anu lemah pantes. kitu pot seueur kulan. Aiku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi. Tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna. Bapak tani mulak peuteuy pan teu jeung hileudna. Di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteuy. Ka mana jalanna?
Ari hileud peuteui tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna. Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. Aya wae atuh dah. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana. Manehna gegedena. Nya. Nya eta teh nu dihana teh dah. Nah, teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Bener. Nah ulah aing ngomong. Batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah. Batur mah anarkis. Masih kene make etika aing mah. Bae da rakyat mah ngabogaan hak. Kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong. Sabab naon? Sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui. Nya bener ka rakyat ka hayang maneh. Bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk, rek mimpin rakyat. Bener tah, bener. Secara Mata kudu bener. secara hayang rakyat Ka kitu Deh. harianat da teh. Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan. Pot latah. Pangna ku kaula disalukan teh. Eta nu dicaritakeun ku maneh teh real. Kenyataan. Apa real? Oh, jalan kereta api. Real. Real atuh tah mah. Oh, da real ge bener eta tak kene. Di malan wa kata-kata kaula. Ta eta teh aspirasi. Leres. Anu kudu diperhatikeun teh. Bisi hidup teu apa, sejarah uwa teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung. Keur nagara manura aya nu ngajajah. Uwa teh hirup teh di kampung. Gitu uwa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh Apa peuri heula. mata uwa teh sono obrolan kieu teh da puguh uwa teh hirup di kampung baheula daw sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti iseli herang panon kulan nya nganukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh Gampang ya. nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu da berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae teh naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring eta mah. kan lanan eta mah cara nguruskeun sapi lanan leres bulan tah gitu iya kahareng-hengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya itu kejadian gitu teh sumuhun bulan mung negara abdi panginten panggedena tingkat korupsi teh beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep ta ieu teh ulah teh keur neangan solusi apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi tang mah polisi masa kampanye politik teh mah ai politik mah sok ngenog itik teh mah
Aduh. Itek mah di mana orang lempang eset make itik. Itek teh mah. Anu karek datangna ita teh masuk ke garok. Ieu karengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha. Komo deui ua. Ua teh batara ai batara teh mimpin dunya. Pengaman dunya. Tak aya deui anu mimpin tilu alam. Nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka. Timalan ua. Pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya. Ua teh rek mentes gawe. Nyaeta pangnepikeun walapatra. Pangdugikeun walapatra. Akang apa walapatra? Naon walapatra teh? Walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing. Di mana? Ulah pajejer teuing. Jadi uat purwanga haturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat, panganterkeun ieu walapatra. Nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Gatot Kaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasanakeun demi kasalamatan dunya. Ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo. Naon Gandam Ramo teh sieun? Soratan katinggalan. Soratan katinggalan, sorak gaib. Semohon ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapak Semarula Putra Pawana. Astagfirullahaladzim. Alah sia dola jore yang ngisi we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib pot. Ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh? Ka saha teh sieun? Ka saha wa? Ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ka sawarga belat. Astagfirullahaladzim. Itu akang lah. Dola. Ku si lain ganya ku sinto ku dewe kah? Ampun aing ngasoakan leu. Eukeun melemah jantung engko. Jeung aing teh geus pohoan ini mah. Kumaha mun dibikeun ka Kabogo? Daek teh daek Asta Jingga kudu init. Bayahna kang ulah baha. Nah, Bawiraos putra Gatot Kaca. Bawiraos Gatot Kaca. Sawiyeus putra anu bakal ngajajabkeun ieu surat. Kudu ku Asta Jingga. Tapi Gatot Kaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot. Lumampah ka sawarga besi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk ka jameta. Ngan dibatas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulian. Ti dinya mah Asta Jingga dilepas. Nyaeta naik ka luhur ka Waringin Pitu, ti Waringin Pitu ka Tegaramat kapanasan, ti dinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka. Tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga. Wah, perjalanan berat ya. Wah, rumit kan. Seolah-olah Ki Asta Jingga teh eta teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci. Eta Ta geuning teu kudu mayar. geuna diumrohkeun. Boga gelar hejo ti ditu teh. Haji. Haji gitu belum.
Alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarikala kala baik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikala cing mabrul Amin. mabrul kemana tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana peng deket karena rel di dieu sisi tong ngeureui tong ngeureui teh nyari sedangkeun abdi teh jelema beul kesenteng tunggu di parut catang dirumpak paripawasna kulan cek batur mah abdi teh jelema sompra gitu unggah ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi pot kan murah asihna pangeran bujeng hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh leres syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan salabarkeun ti ayeuna bener abdi unggul itu ka sawarga teh salabarkeun pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantun si dawala bisa tenan naon malah Gatot Kaca garek nganter ke kampung bedang kamu mau dugi ka sawargana dijajak teu bisa kudu asta jiga jeung dawala dijajak lah ampun hayang geura panggih jeung widadari dek mah rek di kumaha eta teh mun panggih widadari aya dugi ka si Agnes aya wae leuwih komplit leuwih widadari mah aya nu jiga si Omas ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia atau widadari jiga si Eni bener teteni tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga lumampahna ki dawala ngajugjug sawarga maneh lokal ya Kang keung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh akang aduh si akang bisa jadi haji ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji bicara bahentis kos bahentis jadi boga cara Kang Oman si Dodadi benar kos haji pepen ngaran oge jigana genti naon Kang mun gelar haji Haji Saipul halus Haji Saipul Muin tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pinah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna dah cenah meureun di jalan bisa aya nu cika nempo ulah maneh cing pageuh pamadegan kade titipan teteh pantos nyatanya cek cek Kang dina eta surat teh cek unggul duh beunghar miliaran bisa jadi teteh ulah wani-wani ningali manehna ieu surat kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade sing pageuh pamadegan bos mi HP tak kitu mi HP sisir jeung minyak kade teteh kade kan celoman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun deungeunna yeuh halus puisina euy
buah sawo, buah nangka, buah nanas jeung buah salak. Naon sina? Maksudna itulah nama buah-buahan. Kudu disebutkeun. Mari rujak dong. Halus Kang. Sakitu tarima bot. Pindah bot, pindah dia. Pindah bot. Pindah. Marek wong Wiswano. Undang aja. Marek wong Wiswano. Ene rangalih pinara. Mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init. Kalian bisa cangcaya. Mang mau ulah. Ulah mang bot. Sang saya mau ulah. Ulah sang saya buleudkeun tekad. Bener. Heh. Sing buleud dah. Ulah maneg mayu. Siap bulan ah. Sanggup. Mangga bulan. Jing. Mang masih kapegang. Sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba. Sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan. Jam 5 teh sare kene. Sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan. Yo. Dewasa pikiranana, dewasa ilmuna jeung sajabana. Siap bulan. Kalibra teh sarena. Percaya diri maneh. Sumuhun mangga bulan. Geus teu cangcaya hate. Parantos siap bulan. Geus gemelang. Aya keneh naon? Panginten di jalan teh seueur nu jalan. Di Gatot Kaca geus aya bekalna. Aya, bot aya. Bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan. Ke di jalan. Kalian baik bisa mapisah enjoy we akang. Ke di mobil. Banyak payunan Gusti Batara. Bisi kata. Sakitu bot. Brak. Mangkaning eta abdi mah anu jadi reuwas mah naon? Semun pan sawarga teh pitempateun jelema anu Wah, jelema anu bersih, suci, bersih. Iman tak. asa teu pede keneh bulan. Ngeureuyeun di jalan pikiran. Kurang enjoy Hah? Sae ulah ditampi atuh ya. Ya, serat teh kange hiang otipati jagatnata Batara Guru. Mangga. Sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan, kumaha ceuk maneh teh? Ah moal. Ada bisi murah geleuna naon. Saha bae, sanajan bapak maneh, kulawarga maneh hayang ningali eta surat, ulah. Akang ge ulah noong teh. Kecuali pamimpin artos mungkin teh abdi. Ulah. Nah, si eta mah. Tidak ada kecuali, tidak ada. No way. Upamana masihan beas kumaha? Tarima we beas. Bawa tarima. Tarima beas nama. Tapi pala ningali surat entong. Surat nama saeuah. Kaje nyokot teh ti gudang kaula tuh. Ulah di PHP. Dek butuh sabaraha ton. Ulah di PHP-keun ka Pandi sok taranpi. Sae urang. Kade amanat. Mangga diestokkeun ku abdi kula. Mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan. Sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit. Rumpil. Kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Kudu kasorang. Hartina anjeun kudu tawakal di jalan. Eta. Siap kula. Sok ayeuna ulah ayeuna. Jig ini permios atuh ulah naon ayo euy. Hayo siap. Sumuhun kula abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu. Barengan da ulah. Sampang bejaankeun di jalan bisi lanceuk maneh plin-plan. Sampeur bantis. Bisi oncomeos. Bisi plin-plan. Bener. Bisi tepuguh pamanegan. Bisi tepuguh pamadegan. Awas. Maneh masuk lemah menta geuning sok sumpang-simpang. Bener. Kau rai nu ngagupayan geuning. Dekau bae nu wawuh gitu. Saya mangga kula. Aduh aya anak yang
siang barudaknya Mahawa leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkaning disaur ku raja dunya Gusti Batara oh nyata kitu jang ai ka anaknya cu ai deket loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin amin wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ya atukan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun telfat wa barokah teh didinya oh barokan ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa Dogan gitu baku geus babaledogan teh eureun sia Yahudi naon kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad segala nah memang na urang nyembah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja sugan kudu ngamiskol dek salat nya salat mah kudu bebeja nah bebeja kudu niniatan sagala rupa ge paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha milu salat kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah oh penting teh berjamaah teh Kang berjamaah teh bareng oh gotong royong oh panon milu salat irung milu salat oh jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal yeuna ya atuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah oh ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh oh teu lurusnya Kang nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes naon power artina teh fokus oh fokus duana terobsesi musuh katiluna disiplin ada teh eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa teh ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik oh jalma takwa mah apik teh apik teu sagawaya tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi atawa haram nya Kang heueuh nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal hak urang atawa hak batur kade jadi kudu bisa misah apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh naon ai dahar artina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar nah kumaha nu lapar da nu lapar mah janji kedewek janji am si banyo ge tara bener janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak wah ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana pikiran heula nya Kang tah di dieu pentingna agama teh
di dieu. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidug. Jang jigaladug di Di mana? mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisi kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngadu. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare, salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh geunah. Kadena. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna, pasrahkeun. Kanu kagungan gitu yang gaduh. Itu Bener, Kang. Ta eta apik teh euy. Sabatak wa teh eta, Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus kaciri. Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebut Ai shodna teh sidqul qauli. hartosna. Artina bener ucapanana. Oh. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neukteuk, mun ponok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Adi eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. Nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna, Kang. Ai lamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh. Tuh ahli salat mah. Laleuleuh satena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, eta teh. Nya. Ai eta takna. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, eta tuh pina dijauhan komo maksiatna. bener Kang. Da panayagan bieu aing ngiga kendang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh. Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tah leungeun teh peueuhan di dieu. Nya. Ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Kaberin tinggal jadi ngamakkeun. Cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah kapegat macet Heeh. Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. urang heureuy jeung saha. Lamun dek banyo intern jeung aing. Kayak urang heureuy jeung saha. Ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Ada teh ngarubasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teh naon jeung aing. Asal banyo we. Cek saha geus. Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Oh, hampura aing ngadek mah tuh. Jadi urusan heureuy. Jadi urusan. Tak kitu euy. Saya bener Kang. Mau sekali-kali. Kitu bapak hajat teh segala diayakeun. Wow. Siang kene segala diasongkeun. Kaopak-opak ya so. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditonton. Nya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Paningali. Heeh. Di luar desa ge sing karurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana. Nya. Cara rumping usum halodo ongko. Halodo kamelengan. Nya. Bener Kang. Pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksa. Heeh.
Meni perong irung lagi. Alah. Ampun. Nyata gitu. Ulah hayang meuli apel. Naon? Ujung ulah hayang nyari apel halus mau beli we. Dina calana Aya naon? aya rambutan. Naon teh jeroanana? Ulah hayang ke Karang Ampel, jalanna awut-awutan. Endok iraha punya alus. Eta kan rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat, anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede. Pagede-gede gitu kan. Heeh. Surah seri geuningan. Pakasep-kasep. Padahal baligo nu sabenerna mah Allah. Da kumaha cara nurutanana? Akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah. Oh, Karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai. sumber cai manfaat. Bener. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Hah? Nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana. Laras. Heeh. Jajadianana mah. Tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligo diterapkeun. Da rakyat oge ngarti engke. Kamaha-maha ah. Da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000. Duit teh sapira? Duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun. Bayangkeun ku Si orang salah kene ulang milihna teh. Ya. Heeh, Kang. Tapi Gitu. 30.000 satahun Kang. Jalma iman tuh. Muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu. Jalma nu iman. Umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh, lanceuk maneh jadi pamimpin. Sakirana eta jelema masih kena kupur. Sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Ajab teh kan, bener. Itu. Heuh, muringkak eta mah bener mah. Siapa Cek kurang moal sedek rokok-rokok cicing lanan. Udah ku si lain nya. Lain ngaganggu wae. Ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu. Mantang keun bae usaha. Tapi heueuh. Nu usaha keun bae. Cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha. Heueuh pek cing payu euy. Cing payukeun. Eta teh keur marawan anak pamajikanana dibela teh. Sarua jeung urang. Ibadah maneh oge jang. Pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal. Nu halal. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. Alah ngan dewek teh gagebegan teh euy. Naon wake gagebegan Kang teh? Lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli. Abi ke kitu pangemut teh Kang. Wake jeung miwarang ah. Dewek dia titah nganterkeun surat. Surat Sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru. Allah eta nu jadi tanda tanya teh. Ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya. Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang meureun. Dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Nya. Ari aing anu teu mais teu meulem paribasana, teu mikir-mikir acan, bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan, dititah, dipiwarang teh eta. Meureun kanu sajen mah teu percaya meureun. Teu percaya teh. Leeh kepercayaan. Ngadon aing salaku figur nu dititah teh. Oh, di dieu meureun krisis kepercayaan. Heeh. Oh, atuh da sararea mun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat, da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya. Beres ayeuna mah. Geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun. Teu percaya. Anu dipercaya teh nama figur. Figur. Benar figur Akang eta mah. Nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis, selebritis. Jadi pamimpin, nu jadi bupati, nu jadi gubernur, wakil gubernur, Oh, jadi dewan. Jara di dewan teh heueuh kitu. Aduh kateuing atuh Akang. Tuh kateuing tanda tanya keneh atuh. Dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh. Heueuh teh. Nya. Nya bener. Heuh dek nanyakeun teh heueuh gitu.
Teu bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun heueuh nah kieu wae atuh. Eueuh perubahan heueuh. Monoton juga. Tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. Dengan kedele Akang saja Ngomong kamari mah reuas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. Saja bati mahal teh hese. Alah. Teh teuing tukang Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan. Segala jadi. Duka alaman heueuh. Segala jadi duka denge teh. Mode dewe kamari Naon Akang kamari aya kejadian naon? aya kejadian anu aneh atuh. Nu aneh kumari Akang? Dewek terek nabuh harita teh ka pusaka ratu. Oh, basa tos boboran. Oh, makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran. 2 poe lebaran nya harita teh. Harus mudik. Atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho. Macet. Macet. Wah, total macetna. Saja jalan de macet. Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Oh da karunya kudu hajat meureun dadagoan we. Pasti Aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore. sonten da biasa lagi sonten. Jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising. Segala karasa gitu teh. Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. Naon Kang? Aya susukan bola wetan terminal ledeng teh. Aya di dinya bener. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang kaluar. Usiat. Atuh Anton Wartono yang kerap disapa Aang adalah salah seorang seniman Sunda asal dusun Banjarbaru Desa Madusari, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Aang adalah seorang seniman asli Sunda. Kecintaannya kepada kesenian Sunda sebenarnya sempat mendapat penolakan dari orang tuanya, walaupun pada dasarnya ibunya seorang seniman Sunda. Selepas SMA, Aang mulai menggeluti dunia wayang walaupun awalnya mendapat pertolongan dari pihak keluarga. Namun, setelah Aang berhasil meyakinkan kedua orang tuanya, akhirnya Aang pun membentuk penayangan sendiri yang akrab disapa Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri, yang dimana isi dari materinya berisi tentang pemahaman agama namun dibalut oleh seni wayang Sunda. Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri sendiri menerima panggilan untuk acara-acara hiburan seperti pernikahan, hitanan, rajaban maupun muludan. Jadi tunggu apa lagi, segera hubungi nomor di bawah ini dan siap-siap dihibur oleh aksi kocok si Cepot dari Cilacap. perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai. Lain busiat gede-gede teh modal Ada gede atuh. datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih. Sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. Atuh katutuh hirup. Heeh. Ngan aya saku soek mapan teu kaciri di jero. Teu kaciri aya saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh di hese di hirupan teh. Wah dikitu dikieu gitu huru. Tina panas bener tadina mobil. Nya dipake wae tadi. Kabeneran ya aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pusaka Ratu. Bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu begini. Di luhur aya. Heeh. Ai di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku. Ada eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh di. Teu nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Dompet aing ge dikenyetkeun. Dan nu SMS eueuh. Wah didengkekek ku aing kokonna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Kaprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Maha tuh. Nya meureun manehna teh mending nyook. Nya Atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge.
Aduh ampun. Geunah we kitu mah. Alah ampun. Teu karasa hareudang. Alah. Pengalaman nepi ka kitu teh aing. Beka kitu. Pengalaman sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jara ragjag kene ieu sangajan nu ngapeuting. Oh, ngarora. Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung. Ti sukan lebaran kikieuan. Eureun. Teu sangkanya sinden ye kararuat. Alhamdulillah kuat. Bada nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolot. Geus diganti ke budak ngora model kieu ya duh. Geus arompong. Regenerasi. Nya. Nu baheula mah sarompong. Dalang geus kolot sinden ngarora kene. Nya kan keun bae kajurung we ku sinden kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa melanghir mah. Heeh. Ai hitut sinden mah ngageber. Ngageber kumaha ya akar. Nah, cenah make kitu cepot. Make ngageber jauh-jauh. Meureun eta sinden pan sok emok. Emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang, meureun kapendet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer kadupak. Aduh ampun. Meureun aya tetenya ye. Halus sorana kan. Alah. Jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, Kang make 2 kali. Da sarua nu hiji bau waduk. Hiji bau egerin. Ah, mun hiji teh menyaho jauh ge. Bau kolaborasi bauna kan. Mun ngarang laguna hitut sinden. Hitut sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Ari hitut ngadurulung. Da bapayu. Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kan balik ti Arab ge akan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. Mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun itu. Balik ka lemur. Oh, eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kirana? Tius. Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih ah. Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Kamana aing lumpat yeuh. Sieun ka parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksud mereka daguan hees dan boga imah. Boga imah. Ayo boga imah lain hees da sono balik di Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Dere caturnya kan. Oh, cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh.
celengkeung adzan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar lain salat meureun teh ngedekul keneh we ya da isu kage adzan deui isu gaya keneh adzan caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha Kang bari kabur ditemrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang keur mah kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit make lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no da eta mah aki-aki kumaha joko ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup cuk batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu kumaha teh montong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir boro dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun
hayo atau cenah kabeneran budakna teh darekeun. Darekeun pasti. Heeh. Jangan bawa jodoh mending. Kawinkeun ya budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip. Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas teh beunang kagadisanana artina teh geus bageur. Diintip ku bapakna teh kieu. Ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Didengengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Hari panganten da pogo pesa panyakit. Ai biasana mah mua peuting teh ngik ngik ngik. Tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut. Da bapana ngintip kieu we. Dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 dut. Nah hanya belah. Aya cenah ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Ku reregan. Ku baligo urut. Urut teh baheula nu ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning sia teh. Heeh. Beureuh katutup liangna. Katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong ka jileung teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta masalah modal ratang marupana sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW dan para raih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah ampun euy. Kang. Heuy. Eta nu panasan teh panasan ku. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh? Alah. Ampun. Heeh. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga ieu. Atuh ieu didoakeun pisan. Heeh. Sing salamet bisa ngumpulung deui ah. Ujang. Eta saha? Saha? Wah, eta sora. Ieu dewek, Jang. Eta sora. Bapak. Leuh, naon? Bapak do itu. Kumaha Jang? Anu teu disangka tadina menang kareuwas abdi teh. Aduh, Aya kareuwas naon Jang? Naon caritakeun ku Jiling. saurkeun kan. Hah? Dongengkeun ku Jiling. Kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy. Aduh. Hah? Ieu nyelak picerikeun. Jalak si eta mah. Yo dek atuh kau aya kasedih. Cipanon teh kitu jarang jarang. Hese ditahanna deui Cipanon teh. Kieu salarasna Pak. Balakakeun ku akang. Ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya. Kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan. Yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema. Heeh. Polah-polah jelema kan. Tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak. Beuki harengheng ku dedengean. Geus teu saimbang kaayaan alam oge. Ekosistem teh geus teu saimbang. Wayana diruksak ku manusia. Cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan. Heuh. Ai solusina jalan keluarna mah. Jalan kaluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya. Pun lanceuk teh nampi
Dewa ka Raja Triloka. Wah, eta anu bahayana teh mah. Geura emut. Tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada. Kadua alam Madyapada. Katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata. Bener. Jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya. Di Marcapada. Heeh. Taya Pak. Aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter. Nu ngalalarti. Ngan kitu waleran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger. Nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya. Ta eta. Heuh. Eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur. Sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka kajana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur. Wah, katenan. Eta tolak ukur jelema. Rajan dia eueuh lagap teu aya guys jadi figur. Tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang Otipati Jagatnata teh pun lanceuk nu kapeto teh. Ulu. Numawi, Pak. Ta eta. Mangga emut ku Bapak. Lumatak jadi bingung teh eta. Sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak. Jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi. Benar. Jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana. Ibadah gebelang betong. Dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya, mawi Pak. Eta jadi abot nanti kulan. Di perjalanan anak oge abdi teh biheung hirup. Kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak. Kayak ai juragan Gatot Kaca. Eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung, desa Medang Kamulyan. Dah. Tadi dinya mah abdi teh rek dilepas. Mangkane ngaliwatan salju. Wah. Eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh taku kituna restu ti bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh lares sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampal sampean Ibu Rama. Saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula panghampura teu jadi bapak bilih abdi tumpak caringin diburuan teu kuat nandangan proses bener eta abdi teh hayang dihampura heula ku bapak tina segala dosa perdosaan bapak. Sedih lain ceurik bapak lain ceurik aing mah ceurik aing ngadenge kitu mah sedih kitu Pak doana abdi Pak jauh ti naon pangdoa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal jang ya akang sing mandiri teh maokeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas. Sabab engke nagara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal. Sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jelema mikir peh jang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku bapa heuk dihampur aja saurkeun ka mak Bang Blas pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh nya ngarestuan nuhun bapak nanging saja bina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tang tuh nya gogoda keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha
perjuangan teh kudu aya pengorbanan. Tak eta segala rupa ge Dah pengorbanan. dina eta pengorbananana boh tenaga pikiran. Heeh. Ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi. Cing naon atuh ti bapa bakal kangge abdi. Cik rek makalan naon. Mekelan naon Pak cing seperti bantis ka abdi mekelan. Kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi Di komo Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo. Kakang deh. Rib-rib ban ku pam. Rib-rib ori teh can bahehon. Mahanan buah. Ngan rasak semuanya nu karek pentil kene. Oke guys asak. Oke guys asak dikirim kulit. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala. Manfaat dunyana boy. Tah atuh lamun kitu mah jang. Sok dewek dek mekelan ka si laing. Dah. Pek tah. Naon? Buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur sidawala hiji. Eta. Aya eta kalau Rambut bapak kudu didudut. Heeh. Salamar sewang. Para lunteuing bapak teu kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura. piraku rek. Ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapa haram, Pak. Pamari doraka. Moal, Pak. Sieun. Sok jang, ali mah. Ngajebak teh. Teu wararantun, ah. Sok atuh ku si lain jang. Dawala. Naon, Pak? Dudut buuk dewek dua lamar. Ngajebak montong dawala. Tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak, antep ku mau sigana kumanehna. Pira salamar ge. Eta mah ngajebak. Supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka. Doraka ulah. Manya bapak ka anak itu biheung teuing, bapana goreng hate. Piraku rek ngusrukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapa we dudutnya manya ka anak. Oh. Sok jang. Pek, pilih ku sia. Sok salah saurang kanya. Ulah dawala. Luaskeun. Sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia. Mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak. Ieu mau ulah disabak. Sia nu berat. Meretikeun. Nah, teh. Manehna doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka. lapur dari hampuraan. Pikiranna teh ponok sia teh mah nya. Teuing Dua, Pak, dua. Tong leuwih ti dua. Dah. Ieu. Sok. Tuna dina gugusi si lain selapkeun. Ya, dan nu lain-lain Bapak aing mah naon maksudna? Betul mah mere roti. Batur menyelapkan teh cek. Aduh, cek dapat sekian juta. Goreng-goreng dan duit kontan. Atau ATM. Iya mah kalah huy. Diselapkeun dina gugusi, heuh. Naon manfaatna? Kumaha engke? Engke ge si lain bakal manggih keanehan-keanehan anu luar biasa. Keajaiban teh. Sok hiji deui keur si Cepot. Durana panjang. Mun bisa mah da kabeh we. Si eta mah. Sok. Ya Sok. Mi HP we disilaing. Iya selapkeun heuh disilaing. Kumaha lamun meulit keun lak-lakan. Teu beunang dipihapekeun sok. Batur mah duit naon bakal teh. Hayo, bekeun. Di rumah cenah teh selapkeun dina gugusi. Na gugusi na dompet. Na gugusi. Kumaha rasana cing. Tah. Engke teh manfaat. Engke ge bakal nyaho si lain. Engke di luar jangkauan urang salaku manusia. Engke ge bakal kaciri, bakal kapanggih, bakal nyaho si lain. Kanehan. Ai juragan Anom di mana? Aya Pak ngaping di awang-awang. Nuhun atuh ai kitu mah. Sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain. Kada cing tawakal jang. Omat ulah leupas tina etika hirup. Eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian.
hartina sileng kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Hatur nuhun Pak, geuning Bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak didoakeun pangdoa dewek adi sagigereun ari lain ada eta kolot teh tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geurehan ka batur. Tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geurehan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil tah eta nu liruksak mah sedengkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan ieu mah kalah beuki menculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neutreug boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuhan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong dan teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janggi sore rajeun tar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur maqala wala tangdur manqala jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres Pak tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain teh teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan diharap di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapang tapi sia teh dipepeg bisa jadi dipepeg kulisung tak kitu kade kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng hese
tah lumayan dulu nu matak supirna sing bener teh hatena tepira piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus tempe ada lebar nah udah lebar atuh baneng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah kitu yang lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko minyak rambut kebaheula sing paling sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta hirup kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan candi sanenyo acan ngadenge acan cing cerdas Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu arti kitu lain sujud si sakali deui loh sia da nu ditah teh picilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun deh ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah urang kene ya Allah ya Rabbi benar apa punu ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa
bawangan balik pan teu naik magena. Nya Pak. Naburukan teh. Gawe-gawe saha eta dina wujud sia? Malaikat ngiring Pak. Hah? Nya. Tah, di mana mau teh baralik deui we kana globalna. Ai roh kanjeuna. Itu tinggal Ai eta nu sok tinggalin deui naon? Geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu. Tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna. Tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui. Ngageblek deui. Kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon? Tah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih. Bersih orok teh euy kitu eta. Culang cileung. Culang bari teu apa Ngagedean tina kahakananana. Kurunyu ka ngewa, ka geuleuh, ka sieun, ka resep, ka hayang, ka muk. Di mana eta? Di mana tidunya? Kapanasaran, kawani, kasieun. Heeh, tidunya. Tah eta nu tinggalan mah. Kakenan ku lapar ku aus teh di dunya. La ilaha. Amuing. Ari nyium kawas ka mantan pacarmu. Kapanasaran Pak. Iya ya Pak. Engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna. Allah. Ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran. Bisi kabaud. Naon ka ituna? Naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun. Da diri sasampir. Ai hirup nu saha? Nu anjeunna. Ai maot? Nu anjeunna. Kabeh nu dina wujud urang? Nu anjeunna. Nah ku sia dikoretkeun. Naon akueun? Naon akueun sia? Diri sasampiran. Waduh. Amuing. Kaharti aya nama badan mah. Ana aya di kaleru kitu ana. Aya Kosong sia mah wayang rokrak. Wayang. Dikana kotakeun. Bisa sia ngomong? Henteu. Agoler we sia teh di kumadalang we jang. Eta ulah Baru aku ngerti. Lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampakeun salah. Entong dicarek bisi proses. Keun da aya nu nyarek mah saha polisi. Ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri. Ulah jadi jaksa sia teh. Nah, da geus aya. Ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh. Di mana usahanya si eta boa ngaji. Loh, lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu. Jadi fitnah ka itu teh goblok. Suudon. Bae ngadunyana buku rasutan. Batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud. Nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil. Nuhun ya Allah, keun abdi nu rek numpakna, abdi nu rek maresihanana. Tatangga kabeli sawah, nuhun ya Allah, keun abdi nu rek dibuatna, nu rek milu maculna. Moal panas geus sok. Istiriran panon. Batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teh kana rasa. Oh, kain nu nyaho. Ugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun. Tah kitu jang. Peh jalankeun desa popoe.
eta Pak anu urang sepertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak diripuheun geuning usaha ge ripuh goblok bade jauh tina kitu kana usaha atuh lupa teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit nah eta we pikiran mah rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pika bitaeun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagorente matakula kapitan mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu hari geus bageuning hare-hare nongong panggih oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu tak kitu deuleu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang peuting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heueuh je euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling mending nak dagang kopi Baik dong dicarekan. Tah kitu jang. Geus heulanan sepi ka ijanya. Kae di mana aya waktu sambung deui. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting. Ti peuting. Urang ngobrol Kermajana sepi jempling. Urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing. Eta. Hah? Siapa? Itu santai mendewek acara. Oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat nya panya. Heeh. Eta nu galalede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana. Agamana. Ongkoh di negara teh agama teh aya menterina. Ai kitu, tapi nah buat loba nu korupsi. Heeh. Mending geus eueuh khawatir. Ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak, dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Dan akhirna ka itu tah. Hot teh sungul khotimah teh nu kitu. Goreng katungtungnakeun. Lain orientasi nah dek mah karena kakawasaan karena kedudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah lain dek usaha
keur kabengharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Jadi we jelema borangan mah aya pamimpin borangan. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi teh. Ai pagi kabur geuningan. Nah, akang geuleuh, lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat, tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Diheung teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Itu doi. Eta Om Pandi. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tah kitu jang. Tah ajeuna mah urang balik we kana pokok urang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Ngan mihape eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin, Bisi ka pangaruh. bisi aya nu nyuci otak. Kade Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. bunuh diri ka eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Weuy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain. Jihad walu. Nah, sia teh menika malinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh da beda jeung urang agamana mah tak perlu dibom. Itu si goblok. Amuing boa-boa. Nah, pikiran jaka. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebledug. Iya bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Bau awakmu. Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Mugia janten pamulus jalan abah kasawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring Kailan Mahdi.